Anak-anakku tersayang, di depan kalian sudah ada ibu dan bapak, sekaligus untuk acara syukur. Kalian untuk minta doa restunya sama ibu dan bapak. Karena itu, ibu akan memberi nasihat-nasihat melalui ibu saya. Mudah-mudahan sawer ini manfaat buat kita. Tidak berkukang jeung Nabi Muhammad SAW di antawisna Gusti Moal ngahampura ka hiji kaum tanpa panghampura indung sareng bapa. Tak kitu geus kasih. Asa kamari asa can lami ibu teh ngayun-ngayun hidup geus kasih. Ibu teh ngageong-geong hidup. Ibu teh nimang-nimang hidup. Teu karasa ayeuna hidup geus dewasa. Tidak terasa kalian udah besar. Gustu pasti na alam alagasan menuju kana alam ribitan nyatana rumah tangga. Rumah tangga teh aya pahit, aya peuheung, aya manis jeung sajaban anu bakal kaalaman ku hidup duaan. Mun aya salah sahiji masalah pek krengsekeun babarengan pama olah sisi langit salah silih salahkeun nya geulisnya saprengsekeun babarengan. Hidup teh kanyaah ibu jeung bapa, hidup teh mutiara ibu jeung bapa. Kabungah ibu, kabungah bapa anu teu aya wates wanita, lir kaurgan madu, kaurgan minyak putih. Mudah-mudahan hidup dina anggo ngajarankeun rumah tangga sing runtut raos sauyunan, susah senang sasarangan, kacai jadi sarui, kadarat jadi sawangan geulis kasih. Emot papatah orang tua sing runtut raut sauyunan, susah senang sasarangan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aya sakedik hadirin, mudah-mudahan kahartos ku hidup duaannya ngalangkungan ibu. Tahan cocopi pikeun odagan rahayu sok sugan monitingan kabacaan gelis suka duka rabi-rabi pinangki lalantan